Bismillahirrahmanirrahim. Ari ieu eta pasal kaduana dina mertelakeun imanu pokona. Ari iman ceuk lugot eta hartosna kadar-kadar ngabenerkeun hatena. Ari iman ceuk sara eta hartosna ngabenerkeun kana barang sakabehna. Nu dicanda ku Kangjeng Nabi wartana ti Allah Rabbuna wahyu disebatna. Rukun iman eta genep jumlahna. Iman ka Allah nu nomer kahijina. Iman ka malaikat nu kaduana. Nu katilu iman ka kitab-kitabna. Nu kaopat iman ka para rasulna. Iman kana poe akhir kalimana. Iman kana qada qadar kagenepna. Hade goreng eta ti Allah Rabbuna. Tasakitu pasal kadua bunyina. Hebaruda kudu rajin ngapalkeuna. Ngarah-aranjeun teu poho itungana. Nalika ditanya bisa ngajawabna.